Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Rarabi Pinanggih Pati bagian ka-11. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Sate acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu namanya sumping ka ieu channel. Tong lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep dibagikeun ka pamirsa anu sanesna. Teras dina tiap-tiap kolom deskripsi video atau napi di handapeun videona aya tombol toko Mang Cecep Gorobacep. Eta oge tiasa ditetenan, mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodo sareng pamirsa sadayana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Dana keur jongjon ngadadak hatena ngajurung laku hayang nangtung nu karasa mah iwal ti tuur cangkel. Terus nyiririk rasana kana hate jung nangtung hiliwir tanggara nu datangna ti luareun badan nyaeta angin nebak ceuli. Bangun nu ngaharewos dadak-dadak Dana ngaliuk ka tukang. Nah barang manehna rek ngaliuk di kaleuwi geus kitu we kudu kanyahoan ku Dana. Gobras sora nu ngagorobas. Malum kebuan kasorang ku jalma atuh Dana gancang ngareret teu salah nu ngagorobas teh iwal tinu mimiti ka tembong ku Dana. Tilu jelema jarangkung badag marake pakean hidung nyirintil nyampurkeun ka Dana bari ngamangkeun bedog-bedogna. Jigana bakat ku kagok nu tiluan teh pok ngomong, "Dana, leuwih hade anjeun geura nyerah ka kuring sabab anjeun pasti bakal papanggih jeung ajal dina poean ieu, jam ieu, menit-menit ieu." Dana ngahulang tuluy ngaciwing duduk ku torok-tokna sarta rada mundur ngadeketan warudoyong. Nah ari legodo teh tinu bala sing horeng loba baturna teh ti unggal madhab datang maniting polototing pudigdig bari ngamangkeun pangbeledig bedog panjang dijingjing dipake ngagigila Dana nu ngajanteng dina sisi walungan. Ayo batur kurobot cek Wisja bari ngacungkeun leungeunna tanda ngomando. Ayo. Bareng kabeh ti unggal juru muru ka Dana bari masangkeun pakarang-pakarangna bedog pating gurilap ka tempona. Pok ki Wisja ngagorowok pokna, "Dana, rek nyerah ka dewek atawa moal ha?" Aing disangka bagong ye. Cek geurentes hatena Dana bari taki-taki. Pikeun Dana moal nyerah bongkokan tapi papada paeh rek ngalawan heula. "Dana, jawab ku maneh, nyerah moal nyerah atawa rek ngalawan?" "Nyerah moal." "Dana, jawab ku maneh, nyerah moal atawa rek ngalawan?" Pikeun si Dana teu rek mundur sasiku ngejat satapak kari kumaha engke paeh hirup aing rek ngalawan heula. Geurentesna hate Dana sakali deui. Kituna teh bari teu oleh rancingeus panonna sarta hatena nyariung teu karana ngabogaan hate seber. "Dana, nah maneh teh pego ditanya sakali dua kali nepi ka 3 kali teu nembalan, jawab ku maneh binatang, nah rek nyerah atawa rek ngalawan? Anjeun moal hirup deui dina jam ieu, menit ieu, jadi wadal walungan nu kumaneh diuseupan, ngarti?" Pada begal. Pikeun kuring ngaran Dana rek paeh rek hirup moal panasaran mun ngalawan heula. Gerapek sasuka aranjeun ka kuring rek kumaha? Bener pasrah anjeun dipodaran ku kuring jeung sabalad-balad kuring. Tong loba carita aranjeun naon kasuka aranjeun pek geraraponan si Dana. Tong rek ditanggap batur-batur
buru raponan sapira manusa sasiki. Ki Uned buru-buru nyorowok. Seak pangheulana nu nyerang teh nyaeta nu biasa wae Uned dasar dana oge teu cileureun danangan ngagilak saeutik. Leungeun Uned nu nyekel bedog dikek bari dipek-pek ku pereup celeng bedogna ngaceleng. Ki Uned tolonjong kejebur ka balungan. Seak tibelah kulon opatan bareng pisan ngulangkeun bedog niat narok sirah dana lap dana ngelok ka handap sakaligus nu opatan dikubat sukuna ku jalan ngarampas suku hiji musuh nu pangkalerna burulu kabeh kabawa rubuh gejebur ka walungan bedogna kabeh ragrag. Ae kurang asem ngalawan si dana raponan batur. Breg tetatapa sini deui 10 jelema pada muru kadana nyarebetkeun bedogna lantaran ngarasa bingung nakisna atawa miceun panarajang nu sakitu lobana dana ngacungkeun duduk kuy torok-tokna dijieun tameng. Atuh bedog teh ting peletak kana torok-tok berkah hiji oge teu aya nu bisa keuna kana sirah dana. Serah dana, serah maneh kudu nyerah. Kuring mau nyerah, modar dana. Terserah, pikeun kuring moal mundur. Dana dibereg ku 10 jelema nu masih keneh lengkep pakarangna sedangkan nu ti susukan nu tadi ting kecebur oge haranjat deui. Muru rek milu ngaraponan, atuh dana rada oge bingungeunana. Bedog taya eureuna nyamberan sirah dana mun kurang-kurangna tangkas jeung rikat mah dana geus hanteu. Tungtungna dana tuluy ngalaan sarung nu nyampai dina beheungna bari rada undur-unduran kana tangkal warudoyong. Dana sabelah leungeun katuhu nyekelan sarung, sabelah deui nyekelan duduk kuy torok-tok. Dana mending nyerah, moal bisa menang sanajan ngalawan. Anjeun aya dina tungtung bedog kuring. Kapalang sok maju, tembal dana bari muntir-muntir sarung. Sarta torok-tok dipasangkeun taki-taki. Bener moal keneh serah maneh teh. Pikeun ngaran dana kajen pejet batan mundur. Serta nyerah bongkokan ka aranjeun. Hei manusia-manusia biadab, dana tetep teuneng ludeng. Salepet bedog ti kenca dana nampanan bedogna iwal ti ku sarung dikobat terus didudut. Celeng bedogna ragrag kecebur ka leuwih, dihajak ku dana disepak perahna. Seak deui bedog sakali deui datang opat tapi nu ditampan ku torok-tok tapi nu dua ditampanan ku torok-tok, nu dua dikubet ku sarung. Seak deui bedog sakali datang opat tapi nu dua ditampanan ku torok-tok, nu dua dikubet ku sarung dikenyad. Cereng bedogna ragrag kabeh. Nu nyerang beuki narapsu breg teh bedogna pada dibobat babit dibabuk lalaikeun. Atuh dana ripuh oge nyaksian nakisan serangan kitu mah. Dana buru-buru mundur bari panonna culang cileung seukeut ka kenca ka katuhu. Bisi aya nu ngabongohan ti tukang sedang musuh beuki ngadesek. Ayo dana geura nyarita sakali deui sabab jadi anjeun hamo bisa nyingkahan deui bahaya pati bakal jadi wadal gunung galunggung ngarti. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Manusia teu daya teu upaya angin Allah nu maha karesa. Anjeun ngomong 1000 kali ngomong yen kuring bakal ngalonjor kaya banusan modar ku jalan dikaniaya ku anjeun tapi kuring tetep percaya yen Allah nu bakal ngobah ngusikeun diri manusia. Teu perlu nyarita kitu. Lamun hayang maehan diri kuring gerape ku anjeun raponan deui dana susumbar bari tetep dirina nyerahkeun ka nu maha kawasa. Batur-batur jelema samodel kieu teu perlu diantep karepkeun. Pira ku aranjeun nepi ka kudu eleh ku jelema sasiki. Ayo kurubut sesengit-sengitna mentong dibere omer deui raponan ku bedog. Kibisja manitu pupun cerang. Maju, batur-batur maju. Kabeh pada ting corowok. Ayeuna mimiti deui ting jari gerah kawas buta keur nyingseunan Batara Rama jeung Dewi Sinta waktu di alas roban. Sorana pating jelegroh nyingseunan dana panona pating polotot sagede-gede jengkol sepi. Burubut kabeh kambreg nyedak ngaraponan dana bari ngabubat babitkeun bedogna dana mundur bari taki-taki. Ayo lawan, maju. Bedog buat kana sirah dana tapi barakah katakis
ku duduk ku torok-tokna sakur nu karawel ku sarungna mah bedog musuh teh bisa ragrag. Ngan hanjakal dana teh bisa males musuh lantaran sakitu lobana lain lawan-lawaneun sakur bisa ngahindarkeun bahaya ngabela diri ku saakal-akal. Dana beuki ripuh dibere ku ti hareup jeung ti kenca ti katuhu bari bedog ting hariuk tungtungna Rusdi luncat kana waru doyong kabeneran doyongna kapentas belah ditu. Tungtungna Dana luncat kana waru doyong kabeneran doyongna kapentas belah ditu atuh Dana gancang luncat kapentas belah ditu deg lompat teu nolih ka musuh atuh musuhna bati olohok sedeng rek ngudag geus daya untupan kasusul. Batur-batur bararodo geuning teu bisa newak si Dana. Wah bahaya bisa-bisa ka urang ngarah-ngarah batur kiwis jago kurowokan. Wah, sapira jelema sasiki mingkeun antep teu beunang ayeuna isuk pageto pasti beunang. Ki Uned nempas bari nulak cangkeng. Harayu atuh urang manuluy mah kuring deui nempok ki Tarpi bisi katutuluyan. Sarerea balad-balad ki Tarpi bring baralik deui bari ngarasa haranjelu pedah teu hasil sagala rencanana. Nyerelekna waktu beuki teu karasa wae harita geus wanci Isya. Dana jeung Atih aruplek ngobrol duaan di tepas hareup ari mangkarna jeung Diijoh keur saliduru di dapur bari nyangrai kopi siki. Kang, bade naroskeun nu tadi teh geuning ku engkang teh acan tiasa diwaler. Margi engkang kabujeng kulem saurna rada parwiyeng. Atih panasaraneun yen tadi beurang kungsi nanyakeun perkara sadatangna nguseup ka Dana. Oh, perkawis mancing teh sumuhun panasaran abdi mah moal nyawe engkang sumping ti pamancingan dugi ka karinget ngoprot saluar awak teras sinjang rangsak tudung cetok raca sapertos ku bedog. Satadina ku engkang moal bade diterangkeun ieu teh margi bilih ngajadikeun rentag manah kanu jadi bojo engkang buktos nama Atih nyalira. Kituna teh Dana terus ngareret ke Atih gap Atih muntangan bari pokna. Saurkeun we ka abdi mah Kang sanaos kumaha-kumaha oge perkawisna margi sakedahna bojo mah terang kana lalakon nu jadi caroge kapan atuh panginten ngiring iatna ngajagi kasalametan engkang. Oh perkawis eta mah sae ku engkang bade diterangkeun mungpoma ieu teh ulah geruh sumawonten ka Mang sareng Bibi bilih aranjeuna kagungan manah nu rentag reh ieu teh hiji hal nu teu kinten matak bahayana terutami ka diri engkang duka ari kasaliraat sareng sepuh-sepuh atmah nuju raos-raos mancing dina hiji leuwih teu katinggal ti tadina jol-jol gorobas aya soranga gorobas dipengkeureun engkang teh ngagabeg sarta teras nangtung. Naha atuh ari pek teh tinu bala ting torojol bangsa nu jararangkung badag marake baju sarua harideung sadayana teu aya nu teu ngabarkeun bedogna ngancam pati ka engkang. Engkang ge apal anu sapalihna mah nyaeta nu waktos dina panggung teh ngarempug ka engkang atuh engkang tos desak deui yen maranehna teh rek maranehan engkang maksudna mah ari si budak nu ngajakan nguseup teh ka engkang harita keneh ngiles duka ka mana jigna maranehna gogorowokan ka engkang supaya ulah rek ngalawan mending nyerah bongkokan. Tibatan engkang paeh konyol mending ngalawan heula cek emutan teh kitu beureg sadaya ngaraponan bedog but-bat kana sirah untungna engkang emut yen ngabantun tudung torok-tok sareng sarung teh atuh eta we dianggo pakarang ku engkang lumayan torok-tok teh dianggo tameng sapertos urang Dayak atuh sarung dianggo ngubetan bedog nya teu burung seueur nu ngaracleung bedogna malih genepan nu ting gejebur ka leuwih hasil engkang bela diri teh. Engkang ngaraos teter nya salajengna luncat kana waru doyong jeung luncat deui ka pentas walungan palih dieuna deragdag engkang lumpat si rampog-rampog teh wae bati orolohok teu bantuneun ari ngudag mah nya dugi ka dieu geuning engkang teras mondok bakat kulungse tos dikoroyok tah kitu ari lalakonna mah Astagfirullahaladzim kutan engkang teh bade diparaehan ku rampog
Muhun at ngan dasar Allah masih keneh ngalindungan ka engkang teburung salamet tiasa wangsul ka bumi. Alhamdulillah Kang, ngahaturkeun rebu nuhun laksa kabingahan reh engkang kaluar tina bahaya pati. Tada teuing wae upami dugi ka engkang kengeng teh kuno jarulig. Atih dadak dumadak sorana dumareda barinya langkrung cipanona. Mudah-mudahan wae at engkang salamina ulah dugi kahilap kana wiwitan nungusikeun diri engkang. Memang engkang percanten kana kaogo ibanana. Dadak-dadak nuju jongjon oge nempo gerakan tali usep. Karanya disuku asa carangkel atuh teras nangtung. Rong heap hate bet hayang nempo ka tukang. Atuh teu kabongohan engkang teh papada dikoroyok oge tiasa ngalawan heula kalawan nyelametkeun diri. Leres Kang, ayeuna mah atuh urang enggal-enggal we ka Bandung. Bilih langkung dikakalakeun ari di dieu mah urang teh. Atih ngajakan buru-buru pindah ka Bandung sabab power aya di kampung mah. Saya dinten pageto wae at ke engkang hoyong nyaksian heula jelema nu jarahat kitu. Nah bade teras ngakalakeun atanapi barosenan. Atuh Kang di mana tiasa bosen nu karitu mah sok kalah langkung meuweuh. Is teu kitu geuning pajamal ku anjeun kekentongna tiasa insaf. Sumuhun ari palih dinyana mah nanging duka teuing kangge nu sanes-sanesna deui mah. Tiasa insaf eta ge at nanging duka iraha-irahana mah waktosna engkang teu acan tiasa nangtoskeun. Mung wae tiasa insaf hiji jelema nu jahat teh upami parantos kengeng hiji panggitik nu peureus nu mawi saleresna engkang oge hayang eta teh maparin hiji panggitik ka maranehanana cing hayang terang insaf moal. Rupina tiasa insaf nanging kumaha tarekahna kangge maparin panggitik. Nu mawi ku engkang ge sering diemutan heula ieu teh mana engkang sok sering hulang jentul ge ngemutan eta. Kade wae Kang sing waspaos maklum itu mah seueur batur sedang engkang mung nyalira. Abdi mah asa ku ngaraos palalaur nya upami diemutkeun mah kalintang paurna nanging urang kedah percanten ka pangeran we at. Mudah-mudahan we atuh sing kengeng hiji ilham supados cita-cita engkang tiasa kalaksanakeun. Abdi ge ngaraos bangga ku ayana engkang kagungan manah kitu teh. Hiji buktos yen leres-leres palai ngabela masyarakat. Atih panonna neuteup kadana sarta leungeuna muntangan punduk. Doakeun sing tiasa hasil at tembal dana bari narik atih lalaunan pisan ditarik bari diteuteup hatena pating sereblak jigana dunya nu sakitu gedena asa nu maranehanana we duaan ambekan nareng hapranjug sarta panona pada pareureum beunta memang maranehna geureum meujeuhna ngangkleung di lautan madu di sagara kanikmatan. Geus ulet kitu kakara pada paanggang deui atih neuteup bari pokna. Kang urang kulem abi mah tos tunduh. Kulem dana neuteup ka atih bari nyekel pigeulangna. Muhun ceuk atih bari tungkul katara keneh ambekanana hak-hakan. Mangga atuh mangga sareng mapahna. Duanana ting gareblus ka kamar niat nyacapkeun katineung atina nuluykeun cita-cita rasana jep jempling sapada harita ngan saukur kadenge riegna ranjang jeung suara nu haros-hos di tengah lampu nu ukur celak-celak. Lir kiceupna atih nu ting burilak ngarasakeun nikmat angin peuting nu humiliwir. Aduh cenah ieu nya kabayang pamirsa. Peuting eta keneh kira-kira wancita bos 10 wisja uned jeung sabalad-baladna karumpul deui di imah nu waktu tadi dipake baradami jeung tempat tarpi ngararasakeun kanyerina. Ayeuna mentong dibarikeun heula kapalang urang geus kanyahoan rek jahatna. Kasidana peuting ieu sabisa-bisa kudu geus hasil pamaksudan nyaeta bisa ngamusnahkeun sidana ti alam pawenangan. Sabab lamun diantep kajeunkeun heula ku urang tan wande manehna malik ngaraka urang sarerea leuheung basa mun manehna teu ngondang baladna mangkaning deui nu jadi kapaur ku kuring ku ayana pajamal geus pro kasidana kalawan mangkarna tong boro-boro urang ngalawanan gerakna pajamal kapan kakara ku sidana nu sakitu kumayeuna ngarasa teter
cuk wisja mimiting ngaluarkeun pikiranana. Urang mah ngarasa teter henteu ketang bane we si Dana malicik batur ku bedog ieu kudu dukuy jeung sarung malah loncat sagala kana warudoyong biur lumpat uned gancang nempas dambung kabawakeun apes. Nya sadarea ge gelut malicik teu licik mah moal meunang atuh tembal wisja bari ngedelekan. Cing ayeuna kumaha atuh uned nanya. Ulah kapalang keur ayeuna mah penting ieu kira waktuna tabuh 12 nungan kari 2 jam deui tingker masih karena pasti Dana keur harees jeung pamajikanana di kamar hareup. Saurang nyokel jandelana saurang taki-taki pikeun ngajaga bisi si Dana kaluar nu sajen-sajen mah nyara rumput tina dapuran tatangkalan nu baruni. Lamun geus bisa kabuka jandelana tong rek asa-asa deui bos arasupan kuduaan ka jero kamar. Nyampakeun harees gejoos si Dana tublas lebah jajantungna supaya sakali modar pamajikanana buru-buru rawu bawa lompat ngarti. Ieu kudu dijalankeun lantaran hiji parentah ti kuring nu ngawakilan tarpi hiji kokolot aranjeun. Satuju cenah kabeh baladna nya tujuan. Gayana siap-siap baju hararideng supaya ulah katara di mana kapanggih ku jelema sarta ayeuna keneh mimiti tatan-tatan nyalalingkar dina rungkun-rungkun atawa dapuran-dapuran tatangkalan nu aya di sakurilingan imah mangkarna. Hayu sararea padating ala jerag. Tidinya bring maninga bring bangsa oah wungkul mararake baju hideung calana hideung bedog ngalalangsar ikat barang bang semplak. Tabuh 11 geus ningker di sakurilingan imah mangkarna nu sare di imah pating kaleh ker bangun nu narimateun pisan kawantu kaayaan di kampung masok ngeunah sare. Dadak-dadak Dana ngulisik ngarasa hayang nginum tuluy hudang sedengkeun atih mah teu diganggu keur ngah keran sare tibra. Regot Dana nginum citeh nu sayagi dina cangkir kopi nu diteundeun dina meja kamarna. Tas nginum karasa hayang udud keteyep nyokot rokok tina sakuna ngaluarkeun sabatang pel kana bibirna sud disundut ku kayu api. Keur meledug udud Dana kageteun ku ngadenge nu ting gareret dina jandela hareup atawa jandela kamarna. Pangangguran manehna noong kaluar damar nu aya di kamar memang dihaja ku Dana diletikan tur dipindingan ku karatas. Ari di luar keur caang bulan atuh katara pisan ku Dana yen di luar aya jelema duaan keur nyokel jandela. Sedang barang noongna nempok kabelah kaler jeung kidul katara nu pating sarulusup kana dapuran cawo. Buset, geuning eta teh nu rek jahat ka aing. Moal salah eta nu ngarempug di walungan, geurentes hate Dana. Dana ngahulang sajongjongan tapi hatena teh sabera tetep tenang. Antukna bakat ku ngarasa bingung pipikiran Dana leos ka dapur kabeneran aya baju hideung jeung calanana paranti mangkarna digawe. Rap ku Dana dipake terus nyokot karembong batik serta dipake ikat. Geus saged make papakean hideung jeung ikat Dana mukakeun jandela dapur lalaunan pisan geus muka jeleng kaluar teh kanyahoan ku rampog. Teu lila ti waktu ngagajelengna Dana kaburuan panto jandela kamar geus beunang dibuka ku rampog. Jeleng tilu rampog asup ka kamar. Teu sawatara lilana kadenge sora lalaki nu ngagorobok lantaran ngarasa nyeri. Tolong! Dituturkeun ku sora awewe nu ngadengek bari dibawa luncat tina jandela kaluar. Aduh, ampun. Ku ngadarenge jeritna awewe sarta gorowokna lalaki nu bangun kacida nyerina teh. Dadak-dadak para rampog kalaluar tina panyumputanana sarta nu ngajaga di handapeun jandela oge siap duanana. Gajelang nu manggul atih di baju hideung kaluar tina jandela bari pokna. Adayu batur, ayo. Benang. Babaturanana ting jaligrah naranyakeun. Benang, adayu mabur sadarea. Jig ti hareula keun ieu mah ku koding sorangan. Tembal nu manggul atih adu gelajar tina panggulan si rampog teh bari jejeritan. Tulung, aduh iya, tulung,
rampog-rampognya eta balad gitar pi kabeh lalumpatan ti hareula tinggal nu manggul atih we ti tukang. Aduh, tulung, tulung, tulung. Mangkarna jeung Biijoh nu satengah lulung kalaluar ti kamarna muru kamar atih bari gegeroan. Nyai, nyai, Aden, aya nanaon? Aya naon? Ya Allah, kamana Aden? Kamana si Nyai? Hah? Kamana? Eueuh duanana boa-boa ku rampog. Mangkarna cerik atuh Biijoh oge kacida rawah riwihna sarta cerik ngabangingik. Barang mangkarna uyup ayap ka kamar bari cerik teu kanyahoan ti tatadina jol gajeleng we aya nu luncat kaluar tina jandela bari aduh-aduhan. Aduh, tobat. Aduh. Mangkarna kacida reuwaseunana molohok bari mata simeteun awakna ngadeg-deg tuur nyoroncon. Saha tateh mangna sada nu luncat tina jandela? Biijoh oge nempun pisan. Nyaho teuing atuh ibina. Aduh, ibina moal salah cilaka yeuh Aden jeung si Nyai dicarulik ku rampog. Moal salah deui da sidik nu ngajerit teh si Nyai jeung samemehna kadenge sora lalaki ngagorowok bangun kacida nyarina. Buah-buah Aden dana. Mangkarna kacida adug songkolna bari cerik. Kamana atuh dibawana ku si Darolim teh? Anak king gelis, ya bibi gelis. Aduh, mangna cing susul ka ditu. Biijoh tinggal lolong seran cerik. Kumaha nyusulna atuh ibina? Da puguh akang ge sieun. Itu mah loba baturna. Mangkarna kacida bingungeunana antukna duanana tinggal patinggal abrug carerik pa ungku-ungku. Ari atih nu dibawa kabur kuno baju hideung teh kacida adug lajerna leungeun jeung suku pakupis bari pokna. Lesotkeun setan, setan, lesotkeun. Ieu kuring anterkeun deui ka imah binatang. Cicing, ceuk nu manggul bari rada ngarengkog lempangna, sedeng baturna mah geus pada jararawuh. Najis, najis, kami dibawa ku anjeun setan, binatang, anterkeun deui ka imah. Aduh, engkang, abdi tulungan. Atih adug lajar dina panggulan rampog. Rampog teu malire tapi kuliwat kanu rada nyingkur reg eureun tukangeun dapuran kaso. Sot, atih diecagkeun. Rek dikumahakeun kami teh, binatang, setan. Keheulaat. Teu sudi. Hayo kami anterkeun, binatang. Atih babadugda dicekelan pigeulangna. At, ieu sanes rampog, sanes bala disitar pi jahat, tapi engkang teh engkang naon? Teu sudi najis kami kudu nyebut engkang ka anjeun, binatang. Anjeun jelema jahat, anjeun dolim, anjeun setan marakayangan, durjana. Durjana. Kami anterkeun balik ku anjeun, binatang. Atih sesepak bari babadug teu ngareret kanu nyekelanana. Gelis, keheula ulah gogorowokan bilih kadarengeun ku nu Darolim, bilih kadarengeun ku balad Kitarpi. Cobi tenang, tingali beungeut engkang. Ieu engkang sanes rampog. Jab atih jempe sarta tuluy ngareret kanu nyekelan pigeulangna sarta manehna apal kana sorana yen eta teh Dana. Dana gancang ngotretkeun kayu api nyaangan beungeutna. Breh ku atih katempo beungeutna. Nyawe Dana salakina. Dana seri bari ngalaan ikat barang bang semplak teh sabab tadi niru-niru jawara kacida atoh bungahna gabrug ngarontok kana beheung Dana. Kang, kituna teh bari nyegruk cerik. Gelis, atih bojo engkang, tenang gelis. Tong nangis da parantos salamet. Dana ngusapan sirah atih bari digalentoran. Nuhun Kang, nuhun parantos tiasa nyalametkeun abdi. Sareng nyalametkeun salira engkang ku anjeun. Nanging kumaha mang sareng ibi di bumi. Boa-boa mendak pangroga hala ti rampog. Sing percanten ka engkang mang sareng ibi salamet teu kengeng pancabaya. Atanapi salamet teu diroga hala ku rampog-rampog bala disitarpi. Margi sanes mang sareng ibi nu dikarakalakeun ku maranehna teh, tapi urang duaan. Dana mere harapan gede ka atih. Nuhun atuh Kang, mangga urang enggal mulih karo rompok. Ku engkang dijajabkeun nugi ka bumi, nanging wayahna ku engkang bade dikantun heula di bumi.
Nah Kang, dupi engkang bade ka mana? Atih nanya bari colohok. Engkang aya rencana deui, nyaeta bade ngadoja jelema-jelema jahat nu nembe. Ku engkang bade disampurkeun ka tempatna, margi ku engkang katinggal jalana. Ulah Kang, bilih diroga hala ku maranehna, sedang engkang mung nyalira, mending mulih wae ayeuna mah Kang, sasarengan sareng abdi. Atih maga kadana sabab ngarasakeun melang kasalaki sok sieun beunang bahaya pati. Waktosna kabujang see pamiarsa, sakitu anu tiasa kapti hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.